terakhir adalah sila anu kalimah. Sila anu kalimah ibu bapak naon? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Betul bahwa orang Indonesia pagentos tadi hapunten serta ajana paminten sila anu kaopat, sila anu kapilu nyaeta kahiji lah. Kahiji ketuhanan yang Maha Esa, dua kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga persatuan Indonesia. Dina persatuan Indonesia ayat Al-Qur'an nyaeta ya ayyuhanna su'inna khalaqnakum. Oke, sila anu kaopat. Opatnya nyata kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan hartosna dina ayat pertama nyata wa amruhum syura bainahum. Jadi dikedahkeun urang teh musyawarah ketika sekecil apapun masalah pribadi, masalah keluarga ataupun masalah kelompok, ketika kita melalui basul masail musyawarah, insya Allah itu akan ada titik terang atau titik temu, dan ternyata dalam titik temu tersebut itu adalah hasil musyawarah. Eta paminten tadi Pak Gintos dina ayatna. Terakhir nyata sila anu kalimah. Sila anu kalimah adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan al ayat. Innallaha sabarasna Gusti Allah ya'muru perintah ka Gusti Allah bil adli kana adil wal ihsan sareng kana sae. Jadi kesimpulanana bahwa Pancasila anu 5 teh sadayana eta kenging ngadopsi dina Al-Qur'an. Jadi ketika ada orang yang bertanya, menyodorkan pertanyaan terhadap kita, sae mana Al-Qur'an sareng Pancasila? Cekap kurang dijawab, dua nage sae. Al-Qur'an itu adalah sebagai pedoman umat Islam yang disebut dengan hukum secara qot'i. Ari qot'i teh tetap. Seperti dia qot'i tetap, zani berubah-ubah. Upami ayat Al-Qur'an tetap. Contoh waktu itu sholat, diwarang sholat. Terus ayatnya di Al-Qur'an suruh sholat. Ayatnya di Al-Qur'an sama tahu tulus sholat. Ayatnya di Al-Qur'an arah sholat ayatnya. Tetapi dijabarkan yaitu dalam kitab. Nah, jadi kalau pedoman akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kurang sebagai warga nahdien, nyata diikuti kurang teh hukum Islam secara menyeluruh ayat 4. Hiji Al-Qur'an, dua Al-Hadis, tilu Al-Ijma, opat Al-Qiyas. Nah, makanya orang paminten terkini Al-Qur'an unggul gitunya, ada orang paminten mengikuti Al-Qur'an karena keterangan dina masalah tafsirna, keterangan ilmu alatna, mantekna, sareng sajabina. Karena Al-Qur'an mensaukur diterjemahkan secara terjemahan anu diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Urang paminten kadinya mau repot keneh ibu bapak, urang mending keneh diri ka kersana ajengan kersana pamersa di dieu, saur pamersa dieu tos we kadinya madi aranjeunna ngaos-ngaos sanes tina Quran, madi aranjeunna mah ngarosna teh tina kitab sabina di awas itunya seperti tadi dina Al-Qur'an mangkoti waqimus sholat dan dirikanlah sholat. Tadi ternyata dina kitab mah syurutus sholat ayatna syarat sholat. Seperti contoh nah disebutkan hukum dina hukum dina fikih man zani berubah-ubah. Contoh ibu bapak upamina tepat kurang contoh dina rukun sholat hiji niat rukun sholat ayat 17 kahiji niat, dua takbiratul ihram, tilu ngadeg. Tapi dengan catatan ngadeg dirinya lamun kamu jalmi anu kawasan. Lamun teu kawasan ngadeg boleh ibu biasa sambil calik, bapak biasa sambil calik, teu tiasa sambil calik, atuh panginten teu mampu biasa sambil berbaring. Upami teu tiasa sambil berbaring ya satu isyarat, upami teu tiasa ku isyarat ya satu niat. Upami tos biasa niat aja berarti eta tandana jami parantos ngantun. Jadi akhir nanti sholat teh eta adalah ngantun. Lamun aya jalmi di urang di lembur urang anu geus ngamomoreng kana sholat, anu tos tinggal kana sholat berarti eta hatena tos maot gitu panginten.
da ari salat mah ibu hubungan teh langsung ka Allah Subhanahu wa taala, maka lamun jalmi parantos hubunganana teu sareng Allah Subhanahu wa taala hartosna tos henteu ngalaksanakeun salat, maka eta kabarokahan tos mulai dicabut ku Allah Subhanahu wa taala. Auzubillahi min dzalik. Maka geuning muhun pangarsa guru kasimkuring kapungkur gaduh rama ibu omat jam bade cari di mana, rek di Jakarta, rek di Bandung, rek nuju poek, rek nuju caang, rek cakat, rek teuing omat salat mah kudu ulah dumeh dina subuh ayeuna urang nuju raos bobo terus tinggalkan salat teu keni. Ulah dumeh dina asar dumeh urang capek terus tinggalkan salat teu keni. Ulah dumeh ayeuna urang dina waktu duhur dumeh nuju panas buat lihat kesang antosna urang istirahat teu salat teu keni. Naon sababna? Upami ibu bapak urang sadayana tos ngantunkeun kana kewajiban anu langsung mahdoh ka Allah Subhanahu wa taala, maka ku Allah bakal dicabut eta pirang-pirang kaberkah. Naudzubillahi min dzalik. Jadi tadi kesimpulanana bahwa leres Pancasila teh adalah dari Al-Qur'an. Dari mana itu sejarahnya adalah ketika dulu perang, yaitu Indonesia dijajah dengan Belanda, terakhir dijajah dengan Jepang, bahwa ternyata Indonesia menang merdeka. Setelah merdeka mau dikasih piagam penghargaan dengan disebut dengan piagam Madinah dengan bertuliskan beribadah sesuai syariat Islam. Ternyata orang Hindu, Buddha, Katolik, Protestan itu menolak dan ternyata disahkan dengan adanya Pancasila. Artosna Pancasila dicanak, ditampi, kamu diterapkan di mana-mana. Paham Ibu? Paham kamu sahabat-sahabat Ansor sadayana? Nah gitu, nyata kurang tadi panggilnya sebagai kaum muda kudu tiasa menantis paham-paham radikalisme, paham-paham anu memang selalu antenan ka urang panggilnya selalu panggilkan anu rada-rada repot gitunya ka urang kita selalu gaduh pedoman bahwa urang siap kamu baik dari secara naon namanya secara referensi kamu ngawaler aranjeuna. Oke, termasuk sampai ke fisik hari urang gitu. Naon sababna ka posisi nage teu salah hari urang gitu. Terus selanjutnya tadi kan pengertian dari aswaja. Selanjutnya adalah bagaimana tentang i'tiqad aswaja. I'tiqad itu adalah keyakinan. Urang kan setiap jalan ngaduan keyakinannya. Yakin bahwa seorang Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika sholawat kita dilantunkan kepada Kanjeng Nabi, maka Kanjeng Nabi akan memberikan syafaat nanti yaumil kiamat. Betul itu betul. Leres. Namun urang masakan sholawat Kanjeng Nabi insyaallah yang syafaat yaumil kiamat. Salajengna saur Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa yang dimaksud dengan iman itu adalah iqra'u bil lisan wa tasdiqun bil jinan wa amalun bil arkan. Yang dimaksud dengan iman itu adalah pertama, ucapkan dengan lisan. Yang kedua adalah i'tiqadkan atau tekadkan dengan hati. Yang ketiga adalah gerakan atau lakukan dengan anggota badan. Eta anu namina iman. Jadi iman teh lain saukur urang teh dina hate unggul sanes. Ucapkeun kunaon ku lisan. Dina waktu iraha, dina nuju kumaha. Nah, terus panginten para ibu bapak sadayana terutama kesepuhan parantos uningan urang ketika dina waktu nuju tepan ucapkeun syahadat tandana iman. Kade oge bisi ketika aya napas ka urang aya nyebatkeun kada syahadat deui kumargi naon da urang teh senah nyebatna dan syahadat bahwa orang yang belum syahadat itu adalah belum sah Islamnya, salah besar. Lepat di pisan. Naon sababna? Urang mah Islam pasti itu ibu bapak. Naon sababna? Ketika parantos berat ka alam dunya parantos disyahadatan bahwa itu sardayana oge baik ibu rama urang, buyut urang, kakek urang, jangaware, kait siwur dan lain sebagainya parantos gitu. Jadi terkadang urang di syahadatan deui. Kunaon eta syahadat dina tepat? Eta mah syahadat pamitan biasa yang dilaksanakan ku para guru nya eta biasa aya syahadat dina tepat, aya syahadat pamitan waktos urang ketika dina waktos dilahirkeun. Nah, sehingga teknik terprovokasi bahwa urang teh adalah Islam anu jelas. I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah nu kahiji adalah betul meyakini bahwa di hari kiamat itu akan ada yaitu yang namanya pertimbangan. I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa orang yang mati dalam keadaan masih
kecil itu akan masuk surga. Sedangkan orang Mu'tazilah mengatakan bahwa kalau anak kecil itu meninggal dunia itu masuk neraka. Alasannya apa? Karena mereka itu belum ibadah katanya. Tapi kan orang mah kullu mauludun yuladu al fitrah. Setiap yang dilahirkan itu adalah suci. Jadi ketika anu suci tegalu dosa, ketika ngaturkeun oge lebat kasur surga. Panginten perkawis i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah ke urang transkeun kana i'tiqad baik Syiah, Khawarij, Mu'tazilah, Murji'ah, Najariyah, Jabariyah, Musyabbihah sadayana panginten urang kupas, urang bahas. Pami biasa abayun biasa panginten ngamo laptop mau infokus disorotkeun ke panginten aya keterangan-keteranganana tina Al-Qur'an, tina hadisna, tiasa diuningan. Bahkan untuk ke depan kita akan melakukan sharing tanya jawab. Barangkali ada sahabat Ansor Banser yang telah mengikuti diklat ataupun misalnya mengikuti PKD atau Ansor PKL atau misalnya PKN atau misalnya Susbalan Susban BIM misalnya, boleh kalau ada sesuatu yang memang dulu pernah dikupas tuntas dalam waktu pelaksanaan diklat dan ternyata lupa lagi, insya Allah kita mengadakan sharing anu salajengna. Akhirnya ieu mah simkuring etang-etang kenalan dasa kali deui upami kedah nyarioskeun tentang keagamaan, tentang wawasan keilmuan tawakuf simkuring panginten ampun paralun sanes ahlina di dia panginten aya kersana kesepuhan mawi panginten ka masalah jeung mangga upami sakintenna aya sesuatu anu kedah dibadankeun terkait sareng masalah organisasi ke-NU-an ataupun misalnya keaswajaan atau keansoran kebanseran kan aya ansor, aya banser, aya ibnu, aya IPPNU, aya fatayat, aya muslimat, aya pagar musa gitu nya urang teu seueur sadayana cabangna ataupun disebut dengan naon aya organisasi teh kadituna teh Banom Badan Otonom Nahdlatul Ulama eta nu namanya disebut disebatan. Insyaallah di waktu yang selanjutnya, waktu yang akan datang kita akan terus menerus untuk membahas tentang referensi atau keilmuan tentang keaswajaan dan kita juga sama-sama akan berguru lagi kepada guru-guru sampai sanadnya kepada Kanjeng Rasul. Ulah demikian kan belajar di nama salih agama, belajar di nama salih keaswajaan, ke-NU-an hanya otodidak. Tapi urang mah kada belajar ka guru, ai guru urang anu jelas-jelas kudu sanadna bakal teras ya di mana teras dugikeun ka Kanjeng Rasul. Makana upami hoyong diaku Kanjeng Nabi, urang teh kudu berguru nyaeta ka jalmi atau nabi ka para ulama anu jelas-jelas gaduh wadahna, gaduh keilmuan referensi. Nah, mudah-mudahan urang sadayana panginten dina ieu tempat atuh Allah Subhanahu wa taala saksanos ngagaduhan wawasan salih ewang gitunya, tapi mudah-mudahan urang sadayana ku Allah dipasihan ilmu anu agetur manfaat. Disimpuri panginten hapunten sakirina paharasa kumpulin kemaetan-etan naonnya namina silaturahmi mudah-mudahan biasa anu laresna panginten katampi insyaallah laras itu adalah di Allah Subhanahu wa taala anu lebatna tina kabodohan simkuring. Mudah-mudahan aya pamaaf pamaaf disadayana. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.